mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teuing ieu usaha kunaon ti aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naek nya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga Kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ye sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik Kijang aing kuari mah aya biasa naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu kos kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tama campur jurig tama cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge ka deuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia Syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wal janin yahudi wal nasrani lan udai janin kang bangsa Yahudi wal nasrani lan Nasrani wa janin kang bangsa Nasrani gila kuden ucapakeun napa-lapa kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim wa gila lan den ucapakeun apa-lapa hadarun yaiku kasia-sia wal asahulan dayu kala sagurratuni kugurah abid sawiji gurratuni kugurah kasulusi gurrati muslimin kaya sepertelune abid kang muslim waragi kulan utawi kaula usuki mati umihi ku seperpuluh regambok kaya roki kiumal jinayah ting dalam dina jinayah wakilan dan ucapakeun al-ijhadi li sayyidiha yaiku dalam dina nibaakeun kedua sayyide iya wa in kanat magdu'atan magalamunana ya ummi nimaqatu wa taniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widunganana iku kang salamet kuimat maka den rega-rega ya
salimatan ingkang salamet bilaso ing dalam munggu kaulas wa tamilu lagilatu bilazari lananggu musyuki manti umi alakilatu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Bohong. Jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeredit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang mah kuari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongokeun diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal ting diukna horeng mau mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pangajian urang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janit. Ieu lamun dirusak dibunuh. Cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna di singsieunan datang ka nyana stres keluarlah orokna
atawa ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam. Teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut, maka can selesai berarti di dunia. Ke diselesaikan di akhirat. Seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah. Taksin hararade. Hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana. Nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun. Urang kungsi nampiling jelema. Ieu asa gagah asa menang ke di akhirat. Anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah. Urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran. Urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh. Kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7. Aju kurang abdi ku Gusti teh diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit. Malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah. Tuh babari jeung Allah mah babari. Geus kasorga-sorgakeun mah habaq. Cek malaikat teh baniza Allah tuh jeung sempit ya sorga aing melga. Ui mantep. Kan ngeunaheun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka kaki Zaid. Atuh aing mah ngampura Zaidna tuh. Coba ngampura teu. Panggil Zaid. Zaid ampura bae hampura. Ku aing jadi teangan keur di dunia. Asa kapanggihna jasa. Telepon mailbox melulu. Malah lakona aing henek datang ka paeh aing. Bayar. Aduh pan gua aing mah. Amal goreng aing kasiakeun kabeh. Ulah kitu bae aing mah. Geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecopot. Pan eta urang aduh rugi jasa. Rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia na salat na rajin, puasa na rajin, maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh. Horeng boga kazaliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteumbleukkeun ka nyana. Deuk kumaha deui? Ya neraka. Tahin mentak si haden mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minan nas. Itu dimaksud supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Patali jeung janin kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil
kemudian keluar orok napae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abid wa abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna apa ganjalnya nemu siap baik hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin pan aja lu mati nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincin nya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincin sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya sibet eta ngaranna kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeulna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ke jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung-bingung ka aja nya daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge masyaallah ieu di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tah zadeukes eureunan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa kuayu mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di kitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah
kasih betan aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir nu lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa anu ka Amerika Yahudi nah di dinya nyana nungtut hayang boga nagara teu boga nagaranya nama hari nungtut hayang boga nagara maksa sababaraha kali baheula termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mau ngabangunan terus bae bakal paruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu kan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik-bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang
rengkas terus dari itu aja keluar ada karuade mantap persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nya dengan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masyaallah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah ku ari ka harti ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh. Komo ku ari internet loba jasa ku ari nu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji ku ari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atau di internet. Kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya naboga guru Syekh Google. Ya Allah. Wah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah totorekatan. Masya Allah. Aya nu hahakekatan. Gusti Allah. Batak sih ade. Kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai. Akur bae dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi menang make polisi akibatna disalahguna kebongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah lareng polisi gadungan lain hiji lain dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruhlah geus kiai mah disalahgunakeun masalah malah nangkepnya na malah yang menangkap udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen guys gorenganan waduh bandar koprok masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang sama tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepugu ke mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu laku ari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik
aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tah mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh tah urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka ditu teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran ada geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudi awin Nasrani laka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina waduh Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu berseteru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nya kelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti lebidai dibunuh karena asup Islam kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap deuk jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan menteu ngan kos robot suntik kabelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya di Iran mujahidin aya di Mesir mujahidin aya
Suriah Mujahidin aya Amerika kan intelna luar biasa kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Taliban terus-terusan digempuran muncul deui muncul jeung kuat lain lalaga Masya Allah Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke kuari jadi bingung luar biasa jing hese di perangan anak hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam nyeun lah nyana ngadidik ISIS be aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot kuari geus ngerembet geus puguh kitu di Irak geus puguh naik ke Suriah terus ka Yaman be akuari ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bae ISIS teh geus aya deuk kumaha coba ayo maksudnya ISIS nu mana ieu kiai ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri ISIS beneran aya tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna Cimande asah ulah kakerpekan teu puguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asah ya Cimacan bangsa nu karitas besi ge curuntul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara maksudna sanajan bupatina ge geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararel susu kuloba-lobana di urang rumba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saeutik jelema saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa yawe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sawu guratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurrah kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurrah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta
lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna. Rokik murah. Wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean nibakeun ka sayyidna. Waktu keur nibakeun ka sayyidna, sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta. Kuari mah turun sote geus tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante sih eta? Asa aing mah mang-mang. Bangun teu bisa ngitung teh. Mun bisa ngitung ge sarugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge. Eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang gitu kan. Oh iya, hargana 50.000. Nu bener ya. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Nah, duitna 100 ribuan. Dikombalian ku nyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bayar. Moal kebal tapi rarang sadat. Moal kebal rarang sadat tuh. Ya seperti harga ya. Oh ya harga teh 10.000. 10.000 merenya 50.000. Dikembalian 25.000. Dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000. Untung 5.000 nya. Dagang sih kos gitu. Tetap rugi. Kayak datang deui ka kiai, Waalaikumsalam. Dagang ambruk cenah kiai. Atuh paregan lain salah manajemen, lain salah kiai. Atuh salah jana. Balanja 10.000, duitna 50.000-an dikembalian 45.000. Ayo sia. Moal kebal da mangga jual 5 ujianana. Ayeuna bagus papan lain kitu. Berarti hargana oh iya harga 50.000. 10.000 mere duit 100.000 kan dah. Kembalian 10.000. Beres. Aduh korupsi saeutik. Giliran nu boga apa deui kembali nasek. Oh lupa saya. Tuh emang ngarah kitu da doang ya nama. Mun teu ditegor batu terus bae. Masya Allah. Jadi beda. Ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipake bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna. Beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan. Truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya. Aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jana. Ondangan ge make truk. Aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman. Moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk. Jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan. Angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08. Tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik. Ka mamana ge make 08 bae. Ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana. Geus resep jadi make angkot teh resep. Moal aya jelema berpikiran seperti kitu. Mantak ancul-anculan gayang boga kelas. Iya cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae. Emang konan gitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu. Jadi ieu naik mobil angkot bae ka mamana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu aing geus kararesel ya sugih
tiba heula aing naik Biben, naik Lexus, beladirna naik Kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jeleman. Saha pi jelemaeunana nu gos kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah. Aya ngeunah eta harese. Mentek lah budaya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema. Lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tama campur jurig tama cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge ka deuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge nu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasil dan teu kudu sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku aya nu karolot geus parahe nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di situ tuh diputat onam teman lah wujud kal Adam diputat mah anggap teman diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nase etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh eta naon ka ditu mah sekolahan teh eta eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia menang geus ulah 2 hese-hese ieu pasantren salap. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Rek masantrenkeun anak deudeureuss ya. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Nu hiji mah alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui. Ieu nu hiji mah belat jasa ieu. Lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus. Nu belet ka dia-diekeun ka bae geus. Normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au pugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geeusan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal kakiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geusan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deuk paeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar
santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh rek tobat mah ya ulah aju asup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari itu khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cak urang nu teu bisa khusu teh batin cak nu bisa batu zahir geus kitu mah di kelas jana mah khusu teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya atuh katara jelema teh katara ya ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan nyahoan kan ku urang atuh kanyahoan gampang teh kajian ku mah geus sia hareudang ya heueuh nyahoan bae nyahoan kadeuleuh ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kanyahoan kan saya tunduk kan oh nyahoan bae lain nyahoan atuh kadeuleuh sekolah ucing nundutan nyahoan kan ku urang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi oh berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh teh zahir Gus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho oh berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajawan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh teu percaya tah eueuh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua kababawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantek kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nganolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI kitu geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang yes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui
Embe ngahiji jeung embe deui. Tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya. Hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok, ditanya ku embe, "Manuk, sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon?" Geus teu bisa hiber cakeuna teh. Oh batur aing. Oh pantes embe ge kieu kaharti ku aing. Orang mantak sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber, teu bisa hiber aing, sabatur atuh aing. Jadi sia lamun bisa hiber bae, bisa hiber batung apa aing ge. Aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi. Ngan deurus kene janan teh jeung gajah, diliek sia jeung gajah mah. Nah, eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan, kaharti jasa kan. Sok, kiai kuari je di aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa. Jeung itu bae. Jeung itu bae. Heran eta, Masya Allah, kiai modern aneh tidak ke hiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge. Di kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern, boro-boro jeung ustad jeung jurig ge hiji kiai salap mah. Jeung kuntil anak ge terus bae. Halang kiai salap ya tuh saha bae, bebas-bebasan bae. Sebab naon? Kiai salap mah zahirna doang, batinna mah ka Allah. Atuh poho lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh. Kiai salap mah batin maka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya nama. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah. Sapi teh mah. Tah, urang amati coba gitu. Amati. Asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap. Kotok jeung kotok, embe jeung embe. Nah, tapi lamun deuk sadar geura ge. Sadar. Lain cakula kula mah nyampikeun Imam Ghazali. Sadarkeun, leupaskeun geura ge. Anu. Urang aya di mana posisinya? Teu jeung Golkar leupas, jeung PDI leupas, jeung PKB leupas, kabeh jeung organisasi leupas. Jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti ka kieu salap. Di lembah lamun deuk ibadah ka kieu salap, moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi. Nu nyekelan kitab salapi nu mana? Ku hajeun kumaha ge? Pejabat eureun, pejabat aduh hayang belajar ibadah, moal nanya ka kiai modern, pasti ka kiai salaf. Mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge, ti isu kadoa eta nu nanya. Nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah, pasti sebab ka kiai modern mah nanya ka kiai modern, saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik. Oh, begini. Iya. Terus ini bagaimana saya pengen merapihkan soal harta saya. Harus disodakoh kan. Kemana sodakohnya Kiai? Ya kalau bisa bawa ke sini aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya lagi ngebangun tuh. Udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah. Baliknya sial tak Kiai berarti jurig dunia tuh Kiai. Manya tuturkeun aing kos kitu. Aing mah hayang anu tiis kemana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan Kiai Anu. Kok bisa kenal gitu? Ya gini aja. Nyana ngomong. Jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah Kiai. Lama-lama pabrik saya bangkrut. Kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya. Apa itu ngerecek?
lagi karunya tak kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik reman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun Gus ya ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kana pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dieu tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam encan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia-rahasia lah di enggak ge wallahu a'lam bishawab urusan Trisno mah tuh itu nah wajanindul yahudi wawin nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad li sayyidah pain kanat maqtuatan lamun maindungna maqtu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 10/na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 10 asobahna nurutkeun cikaul azhar gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anakan ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi
caksa riwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin ka nu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna ka nu jore tah eta kan izin tah bil cak jurig ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu bentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis
tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja ande kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen ku kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya ta di Cikubaya duaan dan sok nyarekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetap kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumah kudu selesaikan masalah ya selesaikan ieu lamun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti ditunda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu diletab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bos ini kitu bae oke cek nyana jadi geus iya
dikumpulkan punya harta-harta hasil tatanian. Dikumpulkan anak hasil tani mun pare nupang jore. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjorena, kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun, bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook punyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow, neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana. Ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna. Jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Tak eta kos kitu kayana. Teden. Bek. Tekebel langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung kumaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh. Gas, ulah loba omong ya Qabil teh. Abah kuari cenah rencana ka Mekah. Mah eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge, rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang, berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah, dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin musuhan ka anjeun. Kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh komo aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis
nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukub bila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar
jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh, jangan lagi hayang ngabunuh, hayang males. Ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh, kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadarna nasehatan doang. Sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung. Dijotos beusi teu bae. Digebug beusi teu bae, dikumahakeun ieu. Dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimiti andek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat. Cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh keluar nu hiji tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mah tah. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat. Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga
turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilanat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae kobil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cek sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu